Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah dina ieu kesempatan bulan sadayana tiasa hadir di ieu masjid upaya sana sugang sadayana sejak ngagugulkeun kewajiban di Gusti Allah yakni nyiarkan ilmu saksana sugang sadayana dina ieu waktos dina kaayaan nuju sarum adu pohara ganjaran yang dilibatkan Gusti Allah ngaji sekali di bulan puasa mau ditempuh ke bulan biasa mencapai ke 1000 kali sekali bulan puasa itu tak muka ulang masih cuma sekali hampir bulan puasa sawal menjelang tahun namus cuma kedua pohara di bulan puasa ganjaran ngaji nanti ganjaran nana lupa gede bulan puasa atuh larangan oke gede di bulan puasa tahuran alhamdulillah dina saah urang ngalaksanakeun ibadah saum sekaligus urang ngalaksanakeun ngaos mudah-mudahan puasa urang sing aya dina panampian Allah atuh kasalahanana mudah-mudahan sing aya dina pangampura Allah sadaya amal-amal urang mesin diniat ditambih-tambih ku Allah Subhanahu wa taala ibadah urang naon Qur'ana mudah-mudahan urang sing diberi hidayah daek maca Al-Qur'an maca tasbih daek urang qiyamul lailna sadaya aktivitas di bulan puasa ieu mudah-mudahan ku Allah sing ditaekeun. Oke tarawehna mudah-mudahan ku Gusti Allah urang sing dibere dikersa daek sabab biasa nama ibu teh pansok 3 puting teh 3 5 geus mulai ngurangan itu waswalasan puluh ayo untung tuh nyesak kiai kumpul nah gitu tahunan mudah-mudahan Gusti Allah urang dibere kuat dina ngalaksanakeun ibadah puasa khususnya ibadah nusajana oke ibadah tarawih tadi na kesempatan isim kuring rek coba-coba ngobrolkeun padilah nu berhubungan jeung tarawih isi pajarkeun tarawih teh cenah teu kumaha ganjaranana tadi tarawih teh gede pohara ganjaranana itu ngan sok aya nu weureuh sok aya nu weureuh nu kumaha eta geuning tas ya tas Isa batur mah badiah Isa main sama diu oke di Magelang hari tarawih mah ngilu tarawih mah terus badiah Isa ditinggal kan kitu teh jelema menang mencap teh naon teh bahasa kalau teh moro julang lalu paskeun pusing gitu teh lamun dibandingkeun eta salat sunat tarawih nu 20 rakaat
itu 2 rakaat diakurkeun jeung ganjaran 2 rakaat eta masih gede kene 2 rakaat eta. Tapi jelema sok aya keneh teh. Dinuduk we batur masalah teh kitu ngagoler geuning. Teu jiga nu aya di kunci. Ngagoler geuning nangkara. Batur masalah ngadeng eta we. Giat dina tarawih alhamdulillah. Gitu. Padahal lamun hitung-hitungan ganjaran itu saurna ageung keneh ngalaksanakeun badiah eta. Ngan sok aya nu kitu. Tamata urang mah tong ditinggal ka badiah teh. Bah di badiah isya samewe tarawih teh. Tuh, naon make gitu supaya urang ganjaran badiah meunang, ganjaran tarawih ge urang boga. Sok aya di dieu nu gitu. Da moal mungkin ka itu aya di dieu. Penyakit mah ditomong lupa kelebak begitu. Cai itu kali dah kelebaknya. Tapi omongkan aya di situ ke, itu pasti kali itu dia. Itu. Jadi yang sok dilelebar, sok dilelebar kurang. Mumpung kurang di bulan puasa, itu laksanakan kurang bagian. Tajamah sadayana kurang nyata berarti malaman 15 ka 16 nya berarti jatah kurang teh non kurang gitu nisfu sani dengan nisfu awal menurut Madinah nisfu sani itu beda jom nisfu dina non rawang nisfu awal aku witir mah non kunut mah nisfu sani teh 15 malam ka 16 kita urang teh witir apa dilahna saurna asadi suasaro saha jelema cenah ngalaksanakeun tarawih dina maleman ka 16 kutiballahu baro'atun najah minanar eta jelema cenah ku Allah dilubarkeun tina bahaya minanar tina bahaya neraka. Itu hikmahna fadilahna ngalaksanakeun tarawih malam 16 nyata penting engke udhulul jannah. Oke, eta jelema teh cenah dilebetkeun ka surga. Naon make gitu? Atuh moal pati-pati salamet di neraka, lamun moal ka surga keun. Nah make gitu, dawuh di tempat di akhirat mangan dua ne surga jeung neraka. Mun teu pani jeung neraka pasti surga da urang salamet tina neraka diasupkeun cenah ka surga. Ngan wallahu alam. Tuh wallahu alam nu penting mah ngomongkeun di mah asup ka surga we. Teuing mengkol jeung kelah jeung bentukna mah. Gitu ngan bakal we diasupkeun ka surga. Wa fil lailati sabi'atu asyara dina wengian cenah nu ka-17 yuti masalah saumul anbiya. Urang teh ku Allah dipasihan ganjaran misil ganjaran ku Allah tos dipasihkeun ka para nabi. Itu hikmah tidak kunaon ngalaksanakeun urang tarawih dina maleman 16 ka 17 dipasihan ganjaran samisil ganjaran ku Allah tos dibikeun ka para nabi. Teh ganjaran tina naon nabi ting tina ladang sunatna dari ladang itu nama nabi moal mungkin urang disarwakeun jeung ganjaran nu dibikeun ka nabi dina sakabeh ibadah ngan teuing dina ganjaran naonna dibikeun disarwakeun ka urang jeung jalma nu ngalaksanakeun ibadah tarawih malam 17 dipasihan ganjaran misil ganjaran nu Allah dipasihkeun kakang dirkaro ka para nabi.
Karena malam ke 18 berarti ke 18 wa bilailati taswa asaro yarfa'allahu darajatahu. Allah cenah ngangkat kana darajatna eta si jelema Firdaus, diangkat kana derajat surga Firdaus. Itu surga depan 8 tahap. Anu paling VIP surga Firdaus. Alamun tama urang kabeneran ibadah tarawih urang itu heng ibadah tarawih urang kaya dina panampian Allah beres itu ieuna mangkasna urang teh bakal dibere darajat tempat linggi urang dina surga Firdaus. Itu maka sing alus teh tarawih nana sing ikhlas itu urang teh tarawih sing alus ulah genceng teuing ulah kakeun 7 menit geus batur makarek ieu ke masjid terus nongkrong deui tarawih memang geus beres lain alhamdulillah tu aing teh gaspul lain itu dengan dijawab geuning 6 menit ya 6 menit beres jika naon bisa kade hati-hati naon ada gitu sabab urang hiji tahun kema wallahu alam umur urang teh pangih deui teh moal itu jeung puasa kemah atuh kaduana da sawal mah tarawehan tuh tarawehan dina bulan Sawal mah mata urang sinyanya di daya bulan urang mulai sampai ke hayang kaliwat ibadah taraweh itu lebar dan seorang sekali mah sok geunang teh yang keren deui sok enggak gitu menjelas urang sekali teh sapenting taraweh tapi kan isu-isukan deui na teh erek ngalaksanakeun taraweh itu leuwih dasar bukan model puasa negara sapoe sekali sapoe nah ada rentelan itu kan bisa jadi 28 poe pedung kepuasan bisa jadi gitu sekali gua diem aja lemah bahkan pertahankan gua udah sampai kan nah puasa batal puasa urang dia udah sampai ka puasa urang tapi kan naon taraweh urang tapi ka pancian urang kudu buka aja kan mulai nekatkeun kieu mah puasana itu taraweh mah naon teh hafal cenah ada ulah sampai ka ibaroh tapi ka hafal itu jadi beda naon beda aturan taraweh jeung puasa tadi puasa mah puasa beda deui ganjaranna taraweh aku beda deui padilahna itu hari puasa mah hukumna wajib hari taraweh mah geus hukum sunnah moal mungkin teu taraweh ngaruksak kana ganjaran naon puasa moal tuh mah urang teh kudu mumpang-mumpung nya ta mumpung Ramadan laksanakeun urang taraweh ulah sampai ka ieu taraweh esot urang teh tarawehna sing alus tu niatna sing ikhlas kaya urang karena saimi untuk taraweh jangan mana yang ketoleh beda hanya dengan taraweh mas saimi ulah itu terus taraweh di beda saimi entar ulah alus mumpang-mumpung puasa kudu sedekah derderan gede ganjaran lagi soalnya ini bulan puasa ngabandingan saya kalian tidak bulan biasa coba nah iya orangnya yang ngelaksanakan taraweh nah ulah sampainya ngegantungkan karena sarimi jadwal nah orang gitu rugi sarimi 3.000 2.500 yang ditukarkan ku taraweh na'udzubillah itu na'udzubillah min dalik tak udah sampai boga nyoy-nyoyan kayaknya si lompongnya urang
si lempeng rek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah sabab fadilah tarawih gede luar biasa. Tuh. Tahunan sing lempeng dina niatna naon make gitu pohara adilahna ngalaksanakeun tarawih sehingga sajelema nu ngalaksanakeun ibadah tarawih ka malam 17 eta jelema ku Allah bakal diangkat derajatna. Jadi luhur martabat urang teh. Derajat urang teh moal murah wae. Itu sabab bulan puasa teh bulan waktuna belajar. Jadi puasa teh bulan belajar disebutkan teh. Naon maka gitu diajar nahan lapar, diajar nahan haus, diajar nahan nafsu. Tingali bulan puasa nu biasa ka masjid bulan puasa manike idit ka masjid naon da belajar. Itu belajar anu biasa bulan puasa tara hudang di peuting tuh tara panggih jeung qiyamul lail. Bulan puasa papanggih jeung qiyamul lail itu hudangna di salat kana teuing panggih jeung hudang peuting diajar panggih teh jeung sawal ladang diajar bulan puasa teuing kan pake amari bulan puasa mah urang teh sawal mah teu panggih jeung witir. Bulan puasa mah aya witir utara witir ge jadi witir. Diajar naon? Diajar witir jadi kete tuman. Panggih teh jeung sawal beres salat naon isya teh ngalaksanakeun bahagia isya langsung kana witir. Naon mah kitu da geus diajarna keur bulan puasa. Kamari itu panggih jeung Quran, panggih mah jeung bulan puasa, Quran teh diteangan deui. Kemana cenah Quran Bapak Ujang? Asa di dieu neun teh. Cupak-capak eta teh geuning kapangina teh dina gola di luhurna teh. Dina siku-siku kapangina. Pas dibuka teh geus leungit tinggalan Yasin teh bukekeun. Paling ku poho. Panggih jeung bulan puasa Quran dibaca deui. Itu ningan teh sawal tuluikeun naon mah kitu adladang diajar omong urang masuk aya paribasa tadarus awewe lalaki mah teu ngadenge kan itu tadarus ngadares teh maksudna ngadares Al-Qur'an anu maca saurang anu ngabandungan ragem kunaon mah kitu bisi eta jelema anu maca salah buru-buru omean ku sararea itu maksudnya teh tetep ada teh lain dia mah digorok-gorok di sini benerkeun kalaku tadarus teh mung cenah di cawadan wae lain di cawadan jeung guru diajar gitu guru diajar padahal itu mah tuh di kaum Sinang Barat abdi baheula keur leutik sok liwat ka yang ngadenge teh tapi ka ieu aya gitu teh. Jadi nu khusus nu teu barisa Al-Qur'an tamak eta teh dina bulan puasa teh. Cenah diajar tapi ka ieu atuh ka janari. Bae yang hati-hati. Kamari mah cuma liwat teh itu gara-gara dinya eta teh masih keneh ieu haus. Kebiasaan dia ya. Itu kebiasaan tadarus. Itu lalaki awewe. Jadi urang mah pan awewe di urang. Wewe kadangnya kalau laki mah tinggal laki lain mana suka wewe lain teh kali datang laki itu aki-aki jika itu ada di Toongan udah jauh dan bangunnya kepala 60-an menjadi semua kurang aki-aki itu baca Quran kadang sakalima salah gero-gero gitu ngawaro gede kan punung di batu. Nah ini orang ngaji senang di cawadan wae kan. Gitu kalau mau padahal ya tadarusnya tujuan teh gitu. Dari di naon sama matak mung dibenerkeun teh sangkaan teh. Tadarus teh ngaji Quran pada jam-jam tamatan loba-loba gitu sangkaan teh.
Jika agul yang mengesana itu, alhamdulillah cenah di hati 5 balikan. Jauh itu abdi mah 10. Itu 10. Itu terpikiran pun jangan benjelung-jelung terus memacana. Dan tak harus begitu fungsinya oke. Itu jangan diajar, jangan deres disiaya kesalahan. Dibenerkeun lain bangga kalau balikan. Jeung maji Quran pagenceng-genceng. Lain kitu tak harus. Rade mau udang diberi ketamatan. Nya naon pakai itu sabab intina puasa bulan diajar segalanya. Oke sahurna wa fi lailatu saminatu asyarona di malaku ya Abdillah innallaha radi anka wa an walizika sajelema cenah taraweh ngalaksanakeun taraweh dina maleman ka-18 Allah mikarido ka eta jelema. Urang teh neangan ridho Allah kali. Itu urang teh ka itu ka dieu teh neangan ridho Gusti Allah. Talamun jelema cenah ngalaksanakeun taraweh dina maleman 17 ka 18 malaikat teh cenah kekeleuwehan teh di langit. Naon make itu? Sabab Allah mikarido ka jalma nu ngalaksanakeun taraweh di maleman 18 malam non berarti malam minggu tak cuma urek malam minggu dah lu cina dewe kapan aja nyaho mah ya cina lu ridho udah Allah kajal mah anu ngalaksanakeun taraweh Allah bakal mere ridho ka eta jelema itu tapi ka malaikat cenah nu ngeuleuweun nanti jalma anu taraweh malam 15 malam 18 mencukuran bagja maneh kunaon mah gitu sabab Allah geus mikarido cenah ka maneh itu lamun jalma geus menang ridho wah nikmat luar biasa juga urang cicing di imah jelema beunghar jeung nu beunghar teh sampurna naon fasilitas nu aya di imah aing tok bisi aya dahareun itu ieu hayang buka pake maneh bebas cenah geunah teh. Tapi jeung teuing cicing di imah nu beunghar model satpam. Da teu geunah teh. Rasakeun sia lamun aya kalengitan cicing naon di imah aing jeung teuing sarupa isuk geto dipecah ceu aing. Da teu geunah es ieu mah. Naon mah kitu eueuh ridho. Urang di cicing di dunia diridoan ku Gusti Allah cicing dina naon? Dina dunia, di dunia teh nu Gusti Allah nu boga ridho ngeunah atuh hayang kumaha-kumaha oge. Itu mata insyaallah lamun jelema cenah ikhlas dina ngalaksanakeun taraweh teh. Tuluy bener-bener ngalaksanakeun ibadahna dina maleman eta teh, mangka eta jelema saurna bakal menang cenah ridho ka pangeran. Nomor ke-18 ujian ke-18 tahunnya wa bilailati tasi wasaro yarfa'ullah adar. Allah bakal ngangkat cenah kana derajat eta si jelema fil firdaus tidak suka surga firdaus ke-18 ke-20 wa bilailati isrina yuti sawba suhada wa sholihin. Jalma nu ngalaksanakeun taraweh di malaman 20 eta jelema cenah ku Gusti Allah bakal dipasihan ganjaran sakumaha ganjaran nu tos dipasihkeun ka para syuhada oge ka para sholihin. Tuh ai sarua jeung ganjaran syuhada jeung sholihin moal ngan Allah bakal mere ganjaran nu tos dipasihkeun ka para syuhada jeung sholihin. Tinggal jalan ladangna orang bisa luar itu ada jarak ganjaran para syuhada didikeun ka urang mah jauh mula-mula ai syuhada mah syahid disebutna perang melaan agama Gusti Allah bisa luakeun jeung urang taraweh 10 menitnya sageunahnya ieu mah misil ganjaran ting misil nu mana
Gitu jalmi sahid teh bermacam-macam ganjaran teh. Tanu geus dipasikeun ka para syuhada jeung para sholihin, Allah teh cenah masihkeun ka jelema nu naon nu ngalaksanakeun tarawih di malam 20 itu bagi 5 penting deui ya. Urang sabaraha 15 kali ieu tarawih teh 15 kali deui nyerah kamari ke 15 teh asa komo deui ka dieu nah ada beuki dieu teh sok beuki genah ieu jeung nu geus biasa kitu jeung nu geus biasa biasa beuki genah puasa itu sabeuki genah tarawih sabeuki genah bulan sampai kan cenah tutup bisa biasa puasa teh jeung teu biasa mah biasa lila tina sabulan tapi cek anu biasa mah asal genah we komo di KGS gini geus isuk reup udang jam 12 nuk salat reup deui hees deui udang asar geus asar hees deui udang maghrib teu lila bisa mah asa kampang gitu sakamari tanggal 15 dia deui ya. Nah, yang lalu yang pada puasa aku jaman juari menikah hees. Oh, tingali. Model pagawean, lama goreng pagawean teh nguseup. Da ieu mah dipikir-pikir harus kena nguseup. Naon make gitu, gitu kan nguseup perkara ngomongkeun batur. Tuh. Lo bejana tukang nguseup buntrang ngomongkeun batur, berarti mabeak mah. Baturana, naon kayak gitu gampang. Ya nguseup. Daripada cicing di mana, oh pakai gitu biaya nama cicing di mana justru loba migawe dosa, dan apa ini? Harus kena musuh kena bilang. Tak puasa aja bukan minggu kepala rugo, aku zaman diwali mau nikes. Yang putra atrap kepala rugo mending kere, kenal. Nama kayak gitu, mati kali, paling apa jadi bareng ganjaran tasbih. Tetapulah diganggu mun jelema ngaganggu ka jelema nu puasa itu hees diganggu dosa gitu. Itu mata sebahagian mah aya nu ngaharamkeun teh keluhan di Quran sampai kan. Kunaon mah gitu teh ngaganggu ka jelema nu puasa hees. Jelema teh jam sakitu teh sok ngabiasakeun hees. Kari-kari kaganggu bukan eta nu ngaji dosa ieu teh. Nu ngaji eta teh jika benar orang hirup teh jika benar kenapa kayak gitu ngaganggu kabatur anu sare keur ngalaksanakeun puasa atuh da dijanya sare nenek tapi cek dengan jangan naon ku jelema nu ngaji komo mun jelema ngomong beletokan ku beletokan ya baca cakring Quran geus dosa jelema ngaganggu nu keur sare tingkahan sarena teh keur puasa ieu mah aja dicentangkeun ka imah batur si goblok teh puasa teh molor teh mah ku aing baleko ya tapi ganggu dengan puasa urang mah gitu ku ayeuna mah ge buka igeun mah puasa mah leuwih ade sare dulu harus kena sare mending sare ke nah rupanya apa itu baru jadi duit itu mendingnya es kan ya luar biasa di bulan puasa udah ke puasa ganjaran bermacam-macam repehna diberi ganjaran tasbih itu kerek kita dikir jalan nuker puasa nyegrok nanti gelogor gitu itu jatuh tenahan perihna beteng si malukumaha itu diberi ganjaran dikir ku Allah berpuasa mah tak tuh mana menjalankan berpuasa diganggu keun antep si eta mah tuh terus jam genep hees kene adenge sarino hees kene antep kagok teh kami gara-gara geus eta itu baru dapat segitu aja alam tapi
kaliwat yang sebelum menemani mana geng kayak taraweh udah nyelesai taraweh semua kayak saya cina tengah bejaan ke lain temen aku tengah tunggu es ke tahu puasa enggak cuma saya sing betah kita makan kayak jauh yang kusorangan itu Junet teman jadi saya ulang itu bulan puasa sokomo ku ulang ayeuna dipakai ngaji mata dasar luar biasa mata mudah-mudahan urang sadayana Gusti Allah sing menangkeun ridho Allah oge urang ngalaksanakeun ibadah sakabeh ibadah aktivitas ulah aya gangguan jeung rintangan tur mudah-mudahan urang sabada Ramadan urang dihampura dosa urang sehingga urang naon istiqomah di jalan didikan ridho Allah Subhanahu wa taala naon pangabutuh urang mudah-mudahan sing aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim Muhammadin wa sallim wa li jami' man amana bika ya Allah. Asliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.